Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerkit Channel. Channel. Aduh, Cerkit Channel. Cerkit Channel. Cerkit naon? Cerkit Cerita kita. Aslinya cecekitan. Oh, kayak letit. Cerkit geus pada rapal cerkit mah teh nya. Sapertos Cerkit. biasa abdi teh sareng kadongkapan rencangan Dah gitu. tamunya. Mun Aya Kang Endang sareng. cok. Perkenalan deui lah. Baba ieu mah baba. Mohon. Baba cenah. Baba. Namina teh baba. Ya, Beres dah baba. Kang Baba, Nah, Ari Kang Baba. lanian mah kitunya. Urang teh da kana aya lanian anu Iya, oge. iya. Ya itu make Ali. Inya. Ali mah ge Ali Ari Baba. asli nama abdi wah geus tenar Oh. sadunya mah. Sa- Sadunya Sadunya canca akhirat. soleh. Sangeunahna ngumpet soleh. Nangis Batur ge kabeh teu ditarima ku abdi hayang jadi anak soleh. Oh, baru gitu. akan nerima anak batuh, anak serangan. Oh berarti ini mah jatahnya surganya. Apa soleh? Oh iya. Soleh bukan surga bener halus ya. Gitu. Nya didoakeun ya. Amin amin. Nih. Jadi kumaha kan soleh? Jadi naon ya teh Kang Endang anu pada dibahas teh. Iya, ta pengalaman abdi. Nah, Zaman Oh. kapungkur. Kumaha. Nah. Heeh. Iya pengalaman mah Zaman geus ieu. moal. Nu ayeuna Nya nu ayeuna di mana-mana ge. saya kan Naon? baheula. Anu heula mah geus kaliwat teu karasa ayeuna. Baheula ge da kudu diguar deui nya. Oh. Keur anak urang dasar nya. acan ayeuna aya nu dulu heula. Baheula Tapi geus heula. poho, nu baheula teh geus poho. Saya mah henteu. Cing, Saya kumaha? mau. Kang Endang, Kang Endang kumaha? Baheula tah dia zaman keur sakola. Ya, Nah. sakola. Nah, pernah sekolah kade nya atau ngaredek. Sakola itu harita teh di SD tah. SD naon? Suktim baheula mah. Naon sok tim teh? Suka galih timur. Arep anya teh tim teh anu sok eta geus Nasi tim. jualan. Eta mah atuh aduh eta jang dahareun orok eta mah suktim mah tuh. Tim, Tim. tim. Tim mah model main Suuk di tim banyak teh. lain, Oh, ai tim naon? mah model main bola kan urang boga-boga main bola. Tah ieu grupna tim. Eta gitu. Tim. Naon kan sepak bola jauh-jauh. Ya Tina- tim. Pan agaknya aya tim Persib, tim ieu gitu. Tina dahareun budak kan Lain. kan sepak bola lain lah Oh, tong kan lain. wae atuh ngomong teh anu ngajalur ngomong teh Kan bener. subtim ya teh jadi karena tah tim. urang tah mun kieu asup tim. Ari jalur teh model perantin yang kawin. Jalur eta. Aduh, astagfirullahaladzim nu kitu. Piraku jalur nu kitu. Anu kitu mah Nu lain melengkung. jalur nu melengkung gitu mah. Lain Berarti kawin dengan eta teh Eta naon? geuningan. Awi di Beungbeuratan. Nah, Hah? naon? Janur. Jan. Oh, meni salah. Awi di rata. Pohon jeukeunana. Laki we jelema bodoh. Aing ngapu soleh teh bodoh. Oh, eta teh ti kapungkur ge namina teh janur nya. Janur, janur mah peranti budak teh nih. Wah, jago gitu teh. Pegat nya eta. Oh, pegat teh. Ka janur teh gitu. Lain eta. Eta mah jalur ini anu sok beulit dengan anu sok dipake naon aya nama telepon dengan anu kitu. Nah, udah tukang hiji si Eno. Kenur. Kenur. Oh. Baheula mah geuningan urang asa inget dengan kena kaleng. Oh. Di kituan dipantengkeun gitu pake teleponan. Apal keneh teu? Tuh. Naon? Tuh, ongkos cenah nyaho segala rupa zaman Ya, baheula. teleponan. Kita anu di kieu-kieu dengan anu ngadekeun saurang ngomong saurang Oh. ku jalur di kitu kana teh jadi Oh, oh, Si. karek apa jalur? Oh, Ah. mereka mah aya elektronya, di elektro jalur. Oh, nyaho. tapi eleh ku zaman ayeuna di modernkeun Modern ayeuna mah. menunya. Sok ayeuna mah teu make jalur teu make naon. Make apa ieu. ieu. Oh, nu kieu. Sok, bisa ngomong ke luar negeri. Canggih. Zaman ayeuna mah Gaibnya, canggih. gaib mah. Tapi Gaib nya Hah? eta gaib. Ipun. Tah, Ayeuna mah. gaib. Oh, kabar. Oh. Nu kieu teh nya. Oh, Tapi gaib. bisa ngomongnya. Oh, anehnya. Ah. Urang ke Arab wae ngomong. Aduh, iya, iya. Gitu. Lain sekolah urang baheula kitu di ST nya ke di kelas 1 kitu. Fungsi urang teh dipikaresep ku guru. Nah, Naon tah? Dikaresepna. Si. Karesep ku guru teh kieu teh. cing. Amin, da amin baheula ngaran teh saya. Baheula handang amin kan. Ayeuna nagrecok teh buan di loba dina TV. Heeh.
Amin. Amin. Amin Ari teh. Ari lamun eta salat keur ngamamun rek sok Nah. kumaha? Nya amin we, tong teh robah teu Buat meunang. lieu henteu. Henteu da. Aya teh. Rasaan- Amin tutup ngeliuk ka batur. Tulang cileung henteu. Da ngaku sorangan. Oh. Heeh, eta mah amin. Jadi tarik oke. Urang eta amin hari Ari teh aing gitu bobong Ento. sorangan. Menang. Awer amin. Oh, amin. Kan bae masalah ngarantong dijikeun jeung gitu atuh. Beda deui eta mah. Geus ieu mah nanya, Oh. ulah sok ngotot kitu ya mah nanya. Ai urang mah melotot teh bakat bener kan ieu nya. Ieu mah da ngomongna bari jeung. Urang mah nanya secara ngobrol we biasa gitu ulah sok Iya, polotot sok. gitu da urang teh wau. Da kitu. Nah. Memang ada bau mah kuduna mere duit, mere rokok wau. Ari bieu urang Ada. meuli rokok di mana eta? Ti uing. Ti uing ada di nyaman nyaho di peta acara bukin nulang ulang. Teu boga. Beja-beja tuh. Kan bae lah. Urang teh di dieu teh atuh dionang kuraku dionang teh disuguhan ku didinya wajar we atuh meuli diomong-omong. Nya teu naon lah. Aku mah dinya we, dinya mah nyarekanna jiga teh sakola Baheula kan bareng sekolah teh sa entragan ngan pelah di dinya mah di mana sakolana di sawah buat yang di mana ari uing mah di Sa SD, eta teh sa SD. nya sajajaran ngan pelah beda sekolah ari ieu mah sakolana teh di mana gitu ari mah teu apalah panggil-panggil ayeuna ari urang mah baheula sekolahna dibijakeun di subtim baheula. Suktim. Suktim teh naon atuh ti baheula Suka galih timur atuh ini kudu dibenerkeun wae tuh. ya kitu Baheula jelas mah kan dinya teh aya babahayam. Aya babahayam. Bahaya baheula mah. Sok dinya sekolah di mana baheula? Di Citra. Citra. Di abdom di Citra. Hampir sarua Citra Winaya anu Cipedes teh tuh. Saantragan keneh sakecamatan Sukajadi coba dedinya di mana sekolah? karena sekolah Citra Citra Winaya. Citra Winaya sekolahan ya teh. eta nih anu sok dietakeun kana merek naon eta Citra geuningan di warung-warung loba Hah? SCTP Citra. di warung-warung loba sok dipake kieu-kieu tah kana eta naon Eta mah Citra ieu berarti nyengitan ieu atuh awak mah. Eta mah. Lain nu kitu. Citra mah sikat di sekolahan. Lain paya teh sekolahan teh di dinya, sekolahan bari di dinya sekolahna teh kitu di pabrik eta nama. Didinya suka jadi kan bere kang ayinya. Suka jadi. Alhamdulillah. Ayi IP. IP ari nami nami beken mah IP. Kita tadi ngobrol teh nyaho ngaranna saha? IP. 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 Apa teh IP. Orang kakarapannya di dinya teh ngabejaan heula atuh IP gitu kita tadi. IP ai saya mah nanya teh dabuan jeung ai jeung dulu mah. Ari nami asli mah Ayi. Ayi. Jadi ieu mah rek gede teh disebut Ayi ya. Hane. Geus ke sekolah geus aki oge Ayi. Oh, bandingan mana Ayi? Ganti udah ngaran teh tong Ayi geuleuh aing kitu ya. Kan IP ayeuna mah. Oh, ganti ku IP. IP. IP Selo cenah. Tuh nya putih selong. Heeh, putih selong euy. IP Selo. IP selong. IP Selo. Apa sih? Jelo. Selo. Selo. Oh, sih. Atuh da teu beda. Jelo jeung selo mah tuh kitu kana kitu. Beda antara ye jeung ge. Gelo. Lain jadi kabawakeun gelo teh. Di dinya nu mamawa wae. IP selo. IP Selo. Untuk nepi ka mana teh urang teh tadi teh? Heeh, sekolah di kelas, aya di kelas teh. Urang teh menang di goroan. Moal nanyakeun heula ka urang Wing sekolah di mana? wing heula. Sekolah moal nanyakeun heula ka urang di mana? Bener tadi sekolahnya di mana? Di SD. Apal daerah Lembang kan itu? Jauh. Terus ka Lembang geuningan suga urang dieu. SD Cirateun Kulon. Oh, SD Apa? anu loba susu. Hah? Jauh kana susu. Susu sapi. Ih, Di dadinya. jauh teuing. Cirateun. Eldorado apa? Apa? Anu nutup. Batas kota apa? Oh. Radang kaluhurnya. Radang kaluhur. Kadang keluhur, aya batas kota begolan Ci. Eta SD dinya teh. Apa gitu? Apa wae? Pararaah. Bari yang culang hilo gitu kok. Urang banyak masuk bar eta di dinya leukeun. Cirateun. Oh. Di ulah mananya Cirateun? Tuh. Astagfirullah. Ini mah geus. Nah, urang mah di dinya sekolah Oh, di dinya. Eta Cirateun Kulon.
Imah teh di dinya baheula mah deket di depan Eldorado. Oh nyaho lah dirinya mah. Pasti. Batas kota. Nyaho pengkolan, pas pengkolan bisa. Anu kahandap aya. Anu kahandap naon teh ngaranna teh? Cijengkol. Nah, jauh-jauh ka ditu. Eh, Eta mah sekolahan Setia Budi. Oh, Setia Budi. Setia Budi. Abusna teh Polsek Cidadap. Ieu mah ngaliwat deui ka ditu ka Tomo. Tapi dah anggar tidak ada. Di terminal Ledeng kaluhur panggilannya. Terus terus Eldorado apal teu? Tuh. Tegaul aing hirup ieu aing. Lieur jeung jelema nu tegaul mah atuh da. Arek nyebutkeunana ge. Jadi capek Ya nu gelong ngador. Heeh, capek ngomongna ge aing. Jalan nu gelong ngador bete teh teh. Eldorado. Oh, kurang we. Eta nya. Ada heser ngomongna urang Eldorado mah. Gitu. Terus tak geus nyaho sok kumaha pengalaman di dinya ayeuna di sekolahan. Geus? Hah? Geus beres? Urangan. Dan aja diomongan panjang lebar ge di dinya mah teu nyaho atuh. nya. Da di capek ngomong Di lagi. sekolahan urang teh baheula mah aduh loba digerowan ku guru teh. Amin ka dieu maneh cenah. Sok dihareup. Uduh atoh urang teh tita kahareup wae. Ku guru teh. Oh, sok cenah suku kaluhur sabelah. Bisa. Oh, sabelah. Bisa teh. Leungeun dikitukeun. Nah, ibu guru bade naon? Cicing ge dihareup cenah. Ya. Urang teh atoh aya, ruas aya. Heeh. Mope atohna urang teh wah jadi kalalajonan ku batur Tah, bisa jadi artis gitu. Wah, ngeuna urang teh kahareup wae da aing pinter cenah sakola teh da kieu we terus. Cicing mana jadinya baru terus ngarisian gitu. Ai urang kesel. Urang teh nanyakeun ka guru. Bu, naon make dipanggil abdi kikieuan cenah. Mane can ngisian PR cenah. Astagfirullahaladzim. Ai suga teh abdi pang pinterna. Can ngisian PR eta teh. Nya lupa teh ka si emak bebeja ka emak. Udah lama emak jeung bapa. Bebeja naon sok. Mak, abdi kahareup wae. Cok inung urang teh. Pinter lah dia, alus cenah. Kahareup wae mah alus eta teh berarti bener cerdas cenah ngajawab naon bisaan kahareup wae mah. Cek si emak. Cek si emak teh. Ari teh cuk si emak teh nanya deui. Naon aya dihareup cenah. Nya titah suku kaluhur curang teh sabelah. Terus ieu kitu. Atuh kitu mah aing teh bodoh maneh teh. Berarti teu ngeusian PR teh naon maneh teh bodoh-bodoh teuing. Bisa kikituan cenah. Jadi ngarti we si mama langsung ngarita kitu teh da geus pengalaman. Dasar anak bapana cenah. Jadi ngambek ka bapana. Aing aya salah mah ka bapana. Si emak teh ngambek ka bapana. Da pengalaman bapana kitu meureun baheula. Itu tah dasar bapa maneh tah. Boga budak teh minang kahareup tah. Meureun disetrap eta teh meureun nya. Tah kitu. Ari geus kitu teh. Nya dibagi rapot. Ari teh dibagi rapot. Berwarna halus teh. Rapot teh halus berwarna urang mah. Batur mah naon hidung unggul. Baheula warna naon baheula? Aya nu borom aya nu hidung halus urang. Sarua. Heeh. Sarua? Jadi halus variasi urang. Variasi itu urang teh atuh wah keprok wah. Aya warna berbeda. Nanyakeun ka babaturan di mana cik ngali rapotna. Wah, tinggali rapot urang mah alus cek baturan teh aya 8 9. Goreng mana mah hidung kabeh urang teh tah rapot urang mah boroman atau nya sisirian babaturan teh. Eta jadi kumaha tuluina? Sisirian aman yang sirikeun urang. Rapot kitu mah sabahana moal naik cenah. Nah, eta aya boroman, borom nu ge loba. Alus urang teh borom loba kieu mah berarti berwarna, TV oge berwarna mah halus kan. Ayeuna hidung unggul mah goreng gitu. Bebeja ka si emak kumaha? Kasih mah bebeja. Ma, bagi rapot geus asik langsung borom nama berwarna cenah teh rapotna berwarna. Boromna itu inu urang teh sarua bodoh di. Heeh. Cek ngali. Oh, HD-nya anak emak cenah kitu. Oh. Tah, ieu anak emak bener alus rapot teh cenah berwarna kieu cenah. Atuh bapak teh sisirian si bapak teh. Heeh. Celok-celok. Ayeuna bagian si bapana Bapana celok-celok sisirian si bapak teh. Ayeuna bagian si bapana anu ngarti. Dasar maneh mah sia boga inung teh belagu cenah kitu, heeh. Boga anak aya boroman teh seuri atoh. Tah anak maneh mah nu kitu bener anak maneh. Anak bapak eta berwarna jadi antara inung jeung budak jeung bapak teh pasya masalah ari alus budak sia gitu budak urang goreng budak maneh gitu bapana males
cik ningali beureum. Wah, ieu Mas ya teu naek ya. Da terlalu babeureumman. Gagabah cek indung teh. Eta teh berwarna teh halus, jeung TV naon oge cuk kitu. Teu kukuh we. Kukuh teh Pak. Isukna teh langsung aya dibagi rapot. Iya, aya kenaikan teh ya. Ya. Samen. Oh samen, da baheula mah samen. Oh, baheula mah ada buku oge hiji buku oge baheula mah dikeuretan matematika, keureut deui IPA kitu kan kitu hiji baheula mah. Beak buku sini baheula nya. Da hareunana oge ongol-ongol baheula mah. Terus ieu teh naon teh kerupuk Pupuk ojai. pupuk ojai. Baheula mah. Nah, geus segala ngeunah baheula Warna mah. mah ketan yang meureun diperlukan ieu teh anian. Urang keueutik oge dibeuweung, keueutik oge dibeuweung baheula mah. Ayeuna mah make blender nya. Mainan aing. Di ieu makan. Pernah dibeuweung? Dibeuweung urang. Pengen gorengnya Oh. tadi mikir. Ya memang salah si emak buat ngabeuweung. Memang ngeunah dibeuweung teh. Jadi palalinter. Aing lagi urang kowe nu budak sohayang dibeuweung wae. Ayeuna. Gue ini budak. Salah ngabeuweungna tuh. Baheula mah asli dahareun teh dibeuweung bener. Tapi dibeuweung teu ku ieu. Jeung deui baheula mah nya model dahar jeung jalantah apa jalantah. Budak anu mah apa jalantah? Jalantah teh minyak anu urut pinang gitu. Ngeunah dahar teh teh jadi penyakit baheula mah. Ayeuna mah nyarahun stroke teh. Nyarahun lain jalantah ayeuna mah. Mana naon? Jalan tol. Jalan tol mah semua di dahareun kana tol atuh. Asa ngararacok. Heuh dasar gua jalana atuh. Hari eta teh tah. Geus bagi rapot kenaikan. Geus. Min, Euy, ningali rapotna cenah kitu. Ningali. Mane mah teh naiknya wayahna. Ulah ka kelas 2 ka kelas 1 we. Eta teh kelas 1, kelas 2. Kelas 1 ka kelas 2. Ari teh teu naik, nah teu naik pan ibu abdi teh berwarna ieu teh bisa teu naik kitu. Mane mah salah tah eta teh ibu mah teh goreng. Jika beja ka indung maneh cenah kitu. Atuh urang juga beja ka indung mah. hareup beja ka hidungna kumaha? Mak, abdi teh geuningan teh naik. Salah katak teh bapana. Anak sia tah, bodoh teh teu naik. Ciro aduh. Heeh, siga teh. Heeh. Hareup hidungna teh ini jawaban hidungna kumaha? Ngahulang indung lagi. Sia mah malas ka urang cenah. Ari baungna anak urang ayeuna teh naik urang anak Puguheun eta teh ngahaja guru teh kulantaran dipikarasan kan recok teh baru ku guru teh jadi ngahajaeun ngahaja supaya dipeureumkeun ka teh supaya ulah naik cenah. Da jeung baheula mah si barudak teh nya ka guru teh henteu ngalawan baheula mah dibaledog ku panghapus ge wah hiu citu dulu tamun beunang baheula mah ayeuna mah teu meunang ayeuna mah bahaya ya ayeuna main laporan ayeuna mah main laporan di Ciwi saeutik oge laporan ka kolotna iya datang kolotna teh ka sakola teh cenah nah cenah budak urang di Ciwi kitu kitu kadangan kudu kitu hungkul ayeuna mah laporan baheula mah lain nyareka datang teh ka mak abdi dibaledog ku panghapus beureun da sia baong betegong teh kalau gitu baheula mah ngalah ditambahan ditambah da urang teh geus tara mun aya naon teh tara ade laporan matakna salahna urang ayeuna teh kitunya model urang teh mah urang ieu mah cik ayeuna ieu ayeuna urang ngadidik anak urang mah geus sidik teu bisa ngadidik teu bisa ku urang diciwit ku urang mah budak teh kakak ngalawan ngabedakeun naon ayeuna ka sakola dididik ku guru saperina dulu guru teh ngadidik cenah bener budak teh cenah pinter tapi nah karek disentak saeutik laporan kolotna jadi teu suka teh salahnya guru urang mah dukung budak teh ulah dipameunangkeun kitu mah kagak beuki haranjana budak mah hantem mah zaman ayeuna aya daring sagala Beuki budak teh aing merek baong ngaruh di sakola da aing ge bapak aing sukan pangmeunangkeun kitu rek irang kamajuan zaman budak. Tah jadi kadinya nya bener kitu. Sok mata ge urang ayeuna geus lamun eukeun di sakola pasrah budak teh sapenuhna kae ka guru merek mah asal tong dipaehan ku guru lah keun mah lah kitu. Asal heueuh as penting mah ari diciwitna ngadidik
Ayeuna di tengeulang ngadidik. Da moal sapati-pati guru ge moal ngamuk mah nyarekan nya. Ari teu salaman. Geuraku da lain oge elo mah. Guru ge kira. Guru ge pinter leuwih matak di sakolakeun ge bapana bodoh indungna guru leuwih pinter ngadidik anak. Cenah eta loba murid neungeul guru aya teh aduh. Heeh, tah gara-garana kitu tadi teh kan. Nyapan rasa aing dipaminangkeun. Komo anak jenderal, anak nu berpangkat gitu rasa aing di sekolah teh naon gitu kan. Bapana loba teu narima dididik ku guruna. Kan iraha pinterna atuh. Matak beuki we zaman ayeuna teh beuki nagara teh beuki dinu kudu barodo we tutungna teh kitu. Barodo. Tapi dah nya kitu teh anu mah geus loba kamajuan ayeuna. Zaman kiwari mah teh udah jeung loba HP ayeuna aduh. Nya iya ayeuna mah waduh bare teh mah borarah boga HP telepon gitu boga urang ge telepon ku mutu harita mah. Oh, mutu. Hi, salah aing. Tina seeng kieu aing digangguan jelema teh. Dina kaleng bus kana seeng gitu hulu teh. Halo gitu. Hulu teh, "Hei, ka dieu." Urang aya perlu. Oh gitu. Eta teh jeung langsung baheula mah ajaib. Urang ge pernah geureukeus kana hatena. Nyen telepon anu ku kaleng teh. Oh, nu tadi dicaritakeun eta mah. Tadi mareuna nya nu tadi. Oh, eta. Di galur eta. Urang ngalamun gitu. Geuningan kaganti ka dionakeun ku naon ka sebenarnya teh ku brig-brigan ge geuningan. Brig teh ka euneu eta imah. Intercom gitu naon? Intercom. Baheula Magicom. Intercom. Hah? Magicom. Naon? Iya. Baskom. Oh, Baskom. anu kieu dengan brig. Nya baskom. Oh, batuk eta mah kitu. Eta geus sakali anu ngobrol kitu teh aing teh keun ka euneur imah oge teh bisa sare da gebrig-gebrigan terus. Brig. Delta, Alpha, Romeo. Naon ka ditu teh lah, separa ruguh kitu tah. Lojer. Sok bisa kita saya ganti naon aing tah. Nya ganti mayar hutang gitu. Tah, baheula aya nu kitu tah, tinu kitu teh tinu kaleng kitu teh ganti deui ayeuna modernkeun deui kana naon deui sok. HP cinitnit. HP cinitnit apa teh? Oh, anu ieu teh anu teh ngaranna pager. Pager heula. Pager anu ini salah. Pager apa? Paragi ngaleupet nu kitu mah. Pijar. Ari eta naon bieu? Pager. Nah sarua keneh atuh pijar jeung pager. Beda, pager mah pernah ngomong aya leupeut mah dahareun. Leupeut lain dahareun. Justru HP lain dahareun leupeut dahareun. Make di pijeran ngara peungkeur. Da pager urang. Hah? Aya saha? Naon? Kadeng hina. Sigain dagang pager. Oh, iya bieu teh. Oh, nya. Iya bocor mah nya. Bocor di luar. Padangu, iya bener. Bae. Sok tulikeun ini. Lanjut. Biar naon sok hayang nyaritakeun naon pager teh urang nu teu ngarti nyaho teh urang pergi ngaleupet teh pager teh. Lain eta mah pijer. Ieu mah pager mah. Pager gitu. Leutik nya di ditu. Tamu urang ngomong teh ka ieu heula ka sameme aya HP kantor heula sameme jadi kantor heula geus bacakeun abdi nyunkeun jengkol gitu. Kita aya ka ditu teh nyamuk ka dinya nit abdi nyunkeun jengkol tah nu kitu pager. Oh, berarti kudu urang teh kudu melewat batur ngomong heula ka kantor kan aya pembicaraan atuh teh bisa rahasia meureun. Hese nu kitu mah. Sok urang mah bisa aya korupsi bukan gitu. Lamun janjian teh mah nya jeung ka Bogor rek kumaha sih. Ku pager heula. Ku pager sok hese. Heeh. Nya ka dia akan ditungguan di anu. Jalan deui kudu boga pager kudu ka kantorna eta dipegat. Mata urang keur bobogaan tong meuli pager. Tong pager teh tos pager karek aya telepon. HP umum heula. Anu badag teh nya. Umum. Telepon umum heula. Meunang ku sararea telepon umum. Oh, eta. Hiji di anu make duit. Lain. Koin. Ieu telepon umum heula ku sararea di kieu-kieu kitu. Kabeh ngariung ieu kieu. Ya sekali ewang. Jadi koin asupkeun trek sekali ewang. Jadi pikirna ngantai tapi nelpon oh. Ngabaris heula ngantri. Ngantri sembako gitu. Baheula nya. Telepon umum sebut teh telepon umum. Ari eta ngade ke zaman baheula. Make kecelik kan koinnya. Koin tah. Zaman telepon umum. Oh, terus
gitu kena non dihapuskeun teh. Ieu wartel. Sok atuh bari ngaleueut nok e. Aya di nya mah teh sopan nih ngobrol deui. Tuhureuh di kolot. Batur ge teu nginum. Atuh dah ieu kumaha. Haus. Urang sarua hayang nginum. Kan main pemikiran Di kopi batur. heula, di kopi heula. Pemikiran era hayang nginum mah daripada Lejat. off-offan wae batur. Kalau meda ngobrol iyalah santainya. Tuh. Bahan. Iya, eta kan sarana komunikasi nya Nya. dari zaman ke zaman. Ayeuna canggihnya. Ayeuna Bisa. HP ayeuna mah. Wah, HP teh. Aya Udah aturan detik wae geus mamawa HP. pala linter anu mau barudak ayeuna nya. Saya ge kadang-kadang nanyakeun ka budak. Heeh. Ya pangetakeun nih bapak teu bisa muka. Bapak mah bodoh, gitu. Kalau kan nyebutkeun bodoh di. Leuwih pinter budak ayeuna kana budak. kana HP mah. Tah bapak cenah mimiti ieu bukannya TikTok gitu cenah. Heeh sok sekali udah pete. Ini tuh budak teh. Gitu deui pohon deui. Jang, nanyakeun deui, ieu teh kumaha mukana? Si bapak bodoh deui. Tuh jadi kan ku budak. jadi nyarekan teh budak ayeuna mah kakolot teh gitu tiba kali. Ayeuna mah da sabenerna mah kolot ayeuna mah Mengalah. anu buburu sakola. Oh, ya. Sok Jadi nu Ngerti teh? diajarnya jadi tibalik. Dibalik. ngerti teh kolot buburu sakola. Oh, da ayeuna mah da budaknya boga tugas. Bebe jakain mah aya tugas ieu cenah PR pangisankeun abdi rek menang layangan gitu ayeuna mah. Oh, dino daring teh Dari Oh, menang layangan atuh ai teh da bodoh ieu teh bisa nanyakeun ka tetangga cenah kitu teh budak teh. Nanyako ka tetangga. Cik ieu pangisankeun ieu cenah kayak dibere sapiring. Cenah ka tetangga teh bere sapiring. Tuh nya cek geus teh siang sapiring. Ayeuna mah kana ngaji wae budak teh buburu ka kolot. Heueuh nya nah. Naon soalna sok kita ngaji henteu 5.000 matra ini. Gitu. Heeh. Hese nya anu nya. Sakola oge sok. Untuk 10.000 mah budak teh mau ngurang kan mung. Sadaka urang penghasilan sabaraha. Heeh. Mata sok ayeuna mah jadi istilahna mah budak teh buburu sakola ka jadi kolot budak buburu ayeuna ngaji. mah daek sakola teh kana buruh. Tah kana buruh. Kadang-kadang guru ge nita teh Pak ya buruhan gitu barudak ayeuna. Mata sok. Saya kan Beneran banyak. berarti kana ngarah duit mah pinter budak. Bitar budak. Nah. Budak. Nah, kolot mah dibobodo wae ke budak. Oh, Geus dibekelan. Erek Jawa. erek sakola teh. Are pek mabal sakolana teh budak teh. Oh, Sok ka mana karep eueuh. Atuh guru natanya nelpon yuk, budak ka mana cenah. Ngawadu pada cenah. Ti mah mah ini. Ini Nah, padahal kita loba budak zaman bermain ayeuna. game bener. Saking naon tah. Tapi nya mudah-mudahan Saking pintar gitu. sakit. Belagu. Belagu Pinter eta budak teh. Pinter ngawadul. Ngawadul cenah. Udah aya laguna wing. Waduh jang eta mah waduh eta lagu luring teh. Lagu salah lagu Kang Reco. Kang Recok aya tina YouTube oge. Oh, aya? Oh, iya tuh waduh. Ah, Tak itu kena gue teh waduh teh nyiniran barudak ayeuna teh gede waduh. sok Kang Reco teh boga lagu sagala Ah, di ya, YouTube. lagu waduh lagu naon segala ge aya. Lagu nganyuk aya. Hah? Lagu nganyuk. Nganyuk mah nya ya eta mah Oh, memang iya, nya, memang lagu mayar, Oh, eta mah teu lagu mayar nya lupa teh biasa. teu kana YouTube geus lagu nganyuk mah. Oh hese. Hese Era Oh, urang eh. ge. kudu nama kurang teh. Tapi nya urang teh nya kitu nya zaman kiwari mudah-mudahan we kitu murah kali enak teh ngalarti nya. Iya. Cik ningali nya ada mah HP oge geus HP Nokia datang ieu. Datang ieu atuh jam Nah, diajar ayeuna mah nya HP gitu. Nya murang kali alit oge tos. palinter Kana HP teh nya. Kana HP Coba. tahu bolotot kana HP teh cara wajing didinya melotot teu. Tapi kan ka Heeh. raruksak Oh, panona oh, geuningan iya, tinggal ka- dina tak ayeuna berita-berita mah teh kada karena- hafal naon eta teh. Kare Iya. setahun 2 tahun oge anu mah. Upami daring Ah. kumaha eta kamari tah. Ah, Daring. memang daring teh sebenarnya. Kan pandemi ya kamari di 2 tahun ya. jadi 2 kumahanya di model anu sakarona mah memang sieun ke penyakit juga Ya. mah penyakit ku masalah corona teh matak dayakeun daring covid teh aduh lieur urang mah aya su covid teh jadi teu bisa efektif nabeu teh eta teh daring teh efektif teh. teuing eta
kan disebut. kandang nya di barudak meureun ngajar. Ya efektif ngeutungnya rudat gitu. Rudat nya. Rudat. Jadi anu diajar teh lain barudakna kolotna. Kalau bana mah ya turun kolot pas sehat itu bepana. Pada buat HP atuh hari itu rudat teh rudat ka kolotna. Budakna ulin. Erek teh mana pinterna. Ai mah dia urang kieu mah nu ngajarna daring bisa bari ngisi. Bisa bari init daring sia nya gitu aduh si ayeuna mah budak aya nama anu karek kelas. Tapi benar ku ayeuna namanya teknologi Karek canggih karek SD oge barudak aya nama ku kolotna teh aduh abong kana heuh nu balukar naon sina make motor da bunga ngateur teh aduh budak teh jadi weh ai keur can corona mah harita mah nya teu meunang boga HP mah HP teu meunang harita ai karakan ayeuna mah diwajibkeun boga HP daring ka ieu ge anu mah rapat-rapat oge na di dinya teh ya meeting naon Zoom teh ya aya Zoom waduh ai urang teh pan HP-na teh butuh tek muka Zoom teh pabolit teh dinya teh sing jarum ka huruf teh udah teu bisa muka aja HP-na butut. HP-na iya jadul. Jadul mah tuh HP-na tuh dan kanal teh ya Nokia kanal. Oh jadi bisa dibaledogeun eta. Justru anu kitu bisa anu badag nyum. Ini badag nyum eta mah atuh nyanyi aya badag nyum cenah. Gitu. Jadi HP eta mah segede kitu bisa dibaledogeun. Digeger ge dangeuna amis. HP Nokia nu kanal teh. Oh nu Nokia pisang. Eta mah lamun lapar belok HP eta. Nokia pisang anu ngaranna. Bener. Nokia pisang aya? Aya. Wah. Urang pernah boga baheula Nokia pisang. Naon beakna naon ari di jalan kalaparan. Oh, jangan kalaparan. Heeh, dijual. Belikeun kana sangu. Belikeun kana pisang. Kana sangu. Sangu. Heeh. Oh, gitu. Gitu Nokia pisang. Memang kemajuan nang tapi mudah-mudahan gitu nya kamodernan eta nya ulah dugikeun ka matak bodoh barudak kitu nya matak urang teh nya jadi nya perjalanan urang teh nya da urang mah ngalaman zaman baheula gitu nya nya eta kitu teh ngalaman sekolah zaman ayeuna gitu urang ngalamannya sekolah teu make sendalnya baheula tapi dina naon tak guru bari jeung sekolah oge di Kuribeng make bilik saya mah SPP keur harita teh ke 8 perak da kungsi boga perak ketip saya mah harita teh tahun sabaraha eta Kang Mang abdi teh tahu da zaman SD we zaman SD teh abdi teh pan kelahiran abdi teh genep hiji 11 tahun teh kelas 1 berarti tahun 70 mulai kelas 1 70-an 70-an teh kelas 1 teh angkatan zaman RO permen oge naon baheula mah lain permen baheula mah teh koriko RO mah kerupuk nya kerupuk teh RO baheula mah kerupuk RO kerupuk pacul ningan kudu sudah kitu tapi sangareuna baheula nya eta kan pengalaman zaman baheula seueur meureunan nya eta pengalaman kangdang zaman baheula pik sampun naon teh malah mah pernah saya mah naon teh ngantri minyak tanah nya tis beas teh aya beas bulog teh bulog baheula nya dolog baheula mah di dolog beas dolog teh buat ngantri da teu boga beas tis minyak tanah pernah gitu ari TV umum ngalaman teu TV umum teh anu hitam putih anu badag teh luhur itu nu tengah jalan tah dinya TV tah urang teh harita teh boga TV lalajo ka tatangga harita teh da tatanggana rada legek gitu nya gitu TV diharup manehna mah kitu ya ngadapang dulu di itu tadi no kursi teh halangan urang teh di ieu dina naon di pantok kieu kawati urang ada kacawarnya kieu tunggu TV no hayang-hayang nalaju TV hayang TV dah harita mah hitam putih teh paling ieu atuh komo ke zaman tinju teh ningan Muhammad Ali baheula mah pan aya film oge film naon teh si Unyil Ibunya mah can aya cenah mah bari teh cowboy si Serif lai si Benyamin teh cowboynya cengeng baheula mah berdayak zaman India baheula mah aduh bener film gitu teh aya nu tatangan bagus dibukakeun
sok atuh kadarieu nonton alah ajo urang teh mending kieu buat ka cenceleunya nepikeun ka magrib meureun anu bogana teh keseleun nya Selalu punten lah uih heula teh nya da bade diempel teh atuh barari kurang teh bubarnya Sepene oge nya. bebeja ka indung mah diusir lajo teh naha dari diempelnya udah meni melilat teuing lajona cenah Prihatin aduh bener hari tamu buka TV gitu teh meni asa aduh pang aing jeung lamun aya geuningan video geuningannya Video teh ge. kudu mayar geuning baheula Anu make kaset gede teh Ya. aya layar tancap baheula mah aya serdis layar baheula tancap lah serdis naon oh dis teh ya lah serdis urangnya serdis Lah serius mah ka ayeuna atuh video we kan. oh Iya, ini iya. baheula mah layar Aya nu video tancap geuningan anu kaset gede Video teh. kaset badang. Tah, baheula mah misbar aslina mah mun gerimis bubar Iya. gitu misbar Oh, eta mah aya kadang-kadang seminggu sakali Oh, nih Layar tancap eta mah mayar teh sabaraha baheula mah layar tancap layar tancap di lapang geus aya teh sabaraha 2,5-nya 250 nya kadang-kadang keur saya mah masuk ke 5 perak. 5 perak. 5 perak. baheula mah eta nya Brimobnya Brimob, tadi dia waduh bener eta Brimob. Baheula mah bioskop teh ya dua di dia mah suka laksana jeung Brimob. Bison. Bison. Bison mah katakan teh bison bau hangsur. Oh, udah lanjutin meledak hangsur. Terus Padahal emang aya LT zamanana mobil teh mobil ieu teh oplet. Bemo Bemo mah di urang. Hmm. Oplet mah kaditukeun ka Subang Lembang teh oplet Oplet, baheula. nya. Kadiana bemo. Waduh eta mah bemonya jeung kebo jeung naon. Bemo. Beda asa resep eta Ya, bemo iya. kendaraan mah kitu lobana teh. Motor ge motor bebek baheula mah. Bebek naon bek Bebek, tadi udah salah ngomong bebek. Jual. Ah, bek jual ieu nama meureun. bebek, nah. bebek beureum Bebek beureum. Eta bebek. BMW. BMW nama Terus Bebek aya warnanya. anu ieu teh geuning aki-aki gitu teh naon. naon lah ya Kawas aki baheula mah. kaos kaki Kawasaki tah. gara kaos kaki Motor Kawasaki. Kawasaki kana motor jararau bisa. Cuma Kawas- ieu ngajawabna teh kawas tidak kaki. teu sakola kitu. kaos kaki Kawasaki. Kawasaki Nah, ini naon da? Kawasaki Kawas kaki. kaos kaki Geus Kawasaki. Aduh, salah. Jadi kemana? Oh, dan Kawasaki aki. oh, dah memang aki-aki urang mah. Kata ke kudu Kawasaki Kawasaki. aya ya Kawasaki aya Kawasaki. kawas aya Kawasaki Terus saya motor anu di boseh teh Oh, naon gitu. skuter. Motor teh. Oh, skuter. Torpedo. terpes Torpedo. Apa tuh torpedo? Motor Nyetor di sepeda. Sepeda aja. Bisa jadi sepeda, bisa jadi motor pakai mesin tapi di sepedahan macam motor. Torpedo. Beak bensin Bisa di boseh. di boseh. oh Tah, eta di zaman ira eta lamun Aya keneh. lamun banyak didorong. Tahun 80-an. Ya, wah, eta mah geus tahun sabaraha urang Teu itu. apa. Tahun Oh, sabaraha iya. keluarna teh nyaho. Pokoknya mah gitu. urang pengalaman gitu. Beak bensin. kan aya keneh nu Aya kitu teh di boseh. Aya keneh di Aya boseh keneh. beak bensin teh. Di boseh. Capek nggak boseh didorong, matak disebutkan Torpedo. torpedo. Sikatan we nya serbaguna eta mah nya Eta serbaguna. sepedana sepeda kumbang udah bareng. kumbang Tah zaman Lain- sepeda lain. mah kumang, balas sepeda na lain sepeda naik kumbang lain kumbang naik sepeda kumbang ngaranna teh anu aya palangan teh oh urang ge wah pang jagoan gejiri teh kana ieu kana kana bobogaan urang harita lain mangkadeng janggung siki hampir coplok kagedi kana sepeda Aduh lama zaman aya nama geus baruna model kendaraan-kendaraan. balang boga motor teh boga kabogoannya boga halus kaboga mah da ngaranna teh naon cinta ieu teh cinta pada Jepang. Cinta Jepang. Jepang Pelet gitu. Jepang. Pelet Oh, Jepang. pelet Jepang. Atuh boga motor gini asa pang aing. Oh, Ayeuna mah aduh baraga mobil jeung motor pas sedak-sedak. geus puna. Ti-api mah baroga cenah. Motor nu karitu. Jalan geus beak. Mobil oplet geus punah aya nama trukna tah. Apal teh truk naon nu baheula? Terus aya anu sobur teh. Oh, Sobur bus. Oh, Sobur sobur teh mah bus, ieu mah truk naon? Truk, anu truk teh naon ya? Truk teh. Anu jika lege irungan naon sih teh so apal kene teh. Heh? Jika lege irungan dia. Monyet. Nah, kana monyet. Habis segala kayak gitu. Truk anu jika lege. Truk. Truk nanti jika lege naon apa? Parginarikan keusik baheula mah loba di anir wah teu nyaho. Baruleud nya naon teh namanya itu Batas kota gitu nyaho di jam komo anir lah.
kurang dibejakeun Temes. Hah? Temes. Temes. Teu apa. Mobil Temes. Zaman baheula geus punah. Oh, Temes kan aya dia aya bacaan warung nasi Temes. Tak, Temes teh tak. Teu nyaho urang eta. Naon? Hah? Teu nyaho warung nasi Temes di mana? Heuh, sok di dalahar eta teh nasina teh pan di Eta Temes. mah kitu mah kremes. Sarua bodoh, udah ngabobodo. Nasi rames teh bodoh. Urang mah ngabobodo hungkul bieu mah. Oh, apa? Hayang nyaho. Eta urang jadi apa? Ari urang mah da kana ayam kremesna deungeuna. Aduh nya teh kitu eta Sobat zaman raas ya, baheula baheulanya. lagu-lagu Cianjuran. Tah saya mah baheula teh baheula sok kana reog. Ngereog di tahun 78-an kursi kana reog. Ngagoongan baheula mah ngagoongan ge teh dibere duit ku bapak. Da bapak tukang kenang pakna teh almarhum teh. Baheula Bapak kana anak. reog. Bapak anak, saha ngaranna bapak anak? Bapak anak. Saha ngaranna bapak anak? Bapak anak. Saha ngaranna bapak anak? Bapak anak. Ih, ditanya teh. Ngaranna bapak anak. Aya ngaranan meureun bapak teh, bapak anak saha? Anak Suwana gitu. Oh, Sok, rek nanya deui. Suwana. Anak Suwana baheula mah kenangan zaman bayang golek rame. Ya. Reogna terus tari sirimpi apa tari anu aya jasmara tari topeng baheula mah rame. Oh, apal Eta teh malah. ayeuna mah aduh ampir-ampiran eta. mata urang sok Matak urang luar deui ku urang. urang taek-taekeun deui nu Taek-taekeun kitu deui nya. nya. Budaya seni Sunda teh. Mereka Sok ulinan urang taekeun lembur deui. geus rek Gitu. hampir eueuh. Terus gondang, Gondang, tah. Ketuk tilu geus aduh Model gondang. naon ngaranna anu Ayeuna mah lobana entik entok saketik sigatik kotok gitu sama aya dengan kesenian teh layang seh Oh, dayang dangdut. terbang layang. Oh, kada itu. lama. Tapi demi kemajuan teh naon ngan ulah ngaleungitkeun seni Eta baheula. kahayang teh budaya baheula teh tong dipicieun justru sok modernkeun ka ayeunakeun gitu supaya Ya. angger dilalajuanan, Ya. angger ditaekeun. Tapi alhamdulillah abdi. Ayeuna nuju naik. Mudah-mudahan seni Alhamdulillah naon keur teu boga duit. lain nginjem. Oh. Nginjem mesti beres. Engke geus beres ngobrol nginjem mah bari-bari. Iya nginjem ya. Oh beas, nginjem buruk alhamdulillah teh gitu. Heuh. Aya nu mere. Aya nu mere, da nu loba sumbangan Iya. Oh sumbangan loba harga ditarekeun. Anggar we nya. Oh, ai batur benang sumbanganana inu naik harga ka bawah kabeh. Jadi urang teh lain ku pemerintah di bere teh meureun. Oh, lain. Ti urang-urang kene. Tetangga. Urang kene sebenarnya teh udah Duit urang kene ngan pena pamarentah mangatur ka urang supaya rakyatna sejahtera teh kumaha. gitu. Gitu. Tapi aya halus Da, genya. kenal kan ieu lagi kan sebut lagi pedoman lagi dari rakyat untuk rakyat Ka rakyat. oleh rakyat. Oleh rakyat tuh. Gitu kan. Jadi pedoman lagi. berputar. Berputar. Iya, bener. Da ayeuna sok pemerintah kudu nanggung kabeh sok jalma sa Wah, di mana duit namanya? mata kudu sadar urang-urang kene. Ya. Mata urang teh kudu sadar, urang teh bahwa urang teh hirup teh merakyat, kudu solidaritasna teh kudu tinggi ka batur. Jadi sadarnya, sadar. Eukeur. Kesadar, berarti urang teh sadar. Mata bisa ngomong kita sadar, Matak sok aya kita sadar wae. matak sok ayeuna isina bantu program-program pemerintah teh anu positif teh sok urang jungjung hayu. Nya jungjung tak kitu. Itu urang tingkatkeun deui dina segi-segi naon. Seni olahraga. Tah olahraga baheula mah aduh. Kuah. Perang gobang aya Perang teh. gobang. Loncat tinggi teh ya. Gatrik apa gatrik? Gatrik, anu di kitu-kitu terus diakot, gatrik, terus anu Poe-poean. serodot gaplok, anu kaleng, terus naon deui baheula teh Ieu sapintro. Anu main kaleci teh naon Kaleci, main kaleci. naon disebut teh main kaleci teh? Gugundukan. Pal-palan naon? Gugundukan. Pal-palan. Pal-palan baheula mah aya nu geus eueun kitu teh euy. Kitek apa kitek anu Kitek, kitek ku karet. Ku karet teh Ku apa karet teh kitek? gitu. Aduh, terus Kitek ngaranna teh naon nu bener? hah? Kitek ngaranna teh naon? Kitek. Hah? Setik meureun. Ketik. Ah, lain. Urang mah Naon karet? karet gigi dengan Nya celeng. ngetik gitu. Tong nanyakeun ka dia da iman teh apa? Oh, eta jelema modern dia. Aya, Jelema modern ayeuna. Udah sih, mah tingali. Tapi apa? Hai. Tapi apa? Apa? Nu apalna? Manya
oh iya ya Cina apa itu teh kali wajan siga Cina nya mau apa Urang mah teh urang mah mau ningali oge aing mah rumasa aing mata mau ningali perang takol baheula mah perang takol kana sira nya tempelan aduh deh kieu teh tah kareta disebut teh kutik eta kutik Kan gitu kan. Terus dikitu terus garis aya di kobak pengalaman anu kenteng terus dam-daman dam-daman boy-boyan ganyannya boy-boyan apa apal dah soalna aya abdi mah nya masa transisi masa transisi antara jadul jeung modern tengah-tengah anu kecepet ya anu kecepet jadi masa eta teh nya masa antara nya transisi eta jadi sebagian jadul apal gitu maju ke modern eta masih jadi ya keneh lah jadul mah masih kena sadegedengena mata ku urang ayeuna kudu jelaskeun eta apa ari kutik teh kumaha tah kutik teh kieu perang gobak sapintrong sapintrong masih apa loncat tinggi terus naon dam-daman nya terus karet nginda lego di karet yang lugo opru kana ieu teh kana paku gah halaman naon itu teh ketepel dia ketepel karet teh gitu eta mah ketepel ku leungeun ari eta ketepel jarak jauh mah ku make kai teh anu hideung karet kolor pan bae mah karet kolor gini make kai anu cagak naon kolor bapak di laanana karet hari tamu aya dipake ku si bapak teh cenah kolor aing jadi merosot dah karet nah dipake eta ketepel teh sumplit sumplit lah mun ayeuna mah ayanya sumplit itu aya sih aya ngan sok diparake jail anu ceprot kana beungeut batu ayeuna mah awina ge eueuh kan hese anu kararitu mah aya mode sumpit mode naon panah kitu ayeuna mah geus dijieun diaboskeun kana atlet eta malah naon disebut teh paragi itu teh geuningan anu atlet sok dipukuk atlet panahan atlet sumpit iya ayeuna mah olahraga teu bisa dipake liar anu kecelakaan ari nu kitu mah aya ge sumplit parati ngajuru nya mah dipake ngajuru teh sok main sumplit nya diasupkeun kana wadah Bali tah sumplit teh dipake itu tiap Bali apa naon Bali ti heula pernah urang ka ditu lain jalan Bali anu geuningan siga daging Bali teh ya pergi piknik teh ya Bali teh pergi piknik pergi ka ditu iya beneran Bali mah iya Bali loba orang turis eta mah tempat wisata lain eta ieu mah anu urut daging anu marana geus ngalahirkeun aya ari-arina kitu Bali teh lain tempat piknik lain eta teh diabuskeun kana urang mah harita keuteunya penil saya sumplitan eta sumplit dan ari daging teh di kana ieu keun dipetikeun dengan tah eta terus make samara penil nya diisi jerona teh naon nya basa gula cenah mun budak cenah meh loba seuri gulana sing loba habis budi cenah nya ngarah lamun ngarah mirasa tah harita mah aya nu kucing geus kajuru harita teh si penil eta teh gulana teh loba teuing. Nah eta pas begitu lahir tala kata Syria ge terus udah habis cenah kitu orok kene si Syria. Geus gedena ge bakal surah seri sorangan. Syria sorangan udah eta lebating gulana. Jadi loba teuing meureun gulana. Lebating 3 kilo atuh Hayang amis budi jadi amis budi. Eta kalewihan tik amis. Nanti amis jadi usah saha oge surngar serengir we. Jadi orok ketika geus gede teh anger ge si Syria sorangan. Aya kitu. Ari kacida-cida ting ulah urang nya. Saperluna we urang teh nanaon oge aya aturanana. Eta mah emang tradisi urangnya, tradisi urang Sunda benernya. Tapi memang halus takolot baheula teh. Baheula mah da nyebutkeun pamali oge bener jadi. Ayeuna mah lain. Tong dinu pantos ya pamali pada di pamali urang nyaho ngahalangan gitu. Budak ayeuna mah. Ari jawaban teh nya. Ari kolotna apik baheula ku sieun-sieun
Iya. ngan jadi hatekeun anak gitu. gitu besi anak teh ngarasa diusir ku urang jadiwan jadi hate mata disilokakeun gitu. diselokakeun nyai ujang kade ulah cicing dina Lawang lawang panto besi anu padahal mah ngahalangan jalan heureun ngalawan aya nama badak aya nama Berarti pinternya baru data balik teh anu pinter balik beleguk teh ngalawan bisa balon siga dirinya ya ge ngalawan wae baheula ngelawan ka saha kakolotna kakolotna ayo na bagus teh bageur aya mah baheula ngalawan hayang dahar oge panji daging baheula mun daging teh lah aya mah geus cager geus ngarti cager nyaho bahwa dengan duit teh hese cenah beureun nyaho gitu manehna ge anak keur dengan duit teh hese bener. jadi ngarti ka kolot baheula gitu eta teh syukur ari geus ngarti geus pada ngalarti nya urang teh lah gitu jadi urang teh didinya teu ngarti-ngarti wae nya saeutik-eutikeun lah aya tiap panggih jeung urang da kudu dipentak wae teu ngarti didinya mah teu ngarti da kudu barang bere wae mah urang bosen atuh dibere terus jadi manehna teu mere-mere sarua teu ngarti Jadi kudu pada ngarti nya didinya mere tuluy ke urang kayak urang lamun boga menta ka didinya ka di itu nyata gitu teh ieu lah zaman baheula jeung zaman ayeuna teh gitu balik deui urang teh kana seni hayu seni anu baheula teh ku urang teh urang cokelan deui lah gitu urang model gonangnya urang mumule deui ayeuna bade usaha deui atuh ari sanes urang-urang anu emang di seni gitu. Pokona anu seni teh kudu urang buar deui lah. Iya. Ulah tapikeun ka urang Sunda ayeuna henteu nyaho di imah sorangan. Tah gitu. Sok ayeuna kok ngakukeun ti mana? Ti Sunda hari ngomong bahasa Indonesia. Iya, lu ngomong bener ya. Mane mah sia lu nya jeung lu sagala. Lu urang sok anjing ngomong cinta eta ya ka anjing di barudak ayeuna mah oleh gitu teh. Ulah memang bahasa Sunda teh rada kasar tapi ulah dipake kasar nama. Ulah naon? Ulah ngarasa era urang teh bahasa Sunda mah kitu sok urang teh kudu bangga. Bahasa bangga sorangan. Kudu bangga. Urang teh lahir di Jawa Barat, di Bandung. Gitu. Bahasa Sunda teh panbeunghar-beunghar ku bahasa. Sok ulah era. Ulah digedekeun bahasa Aringisnya digedekeun. Di sekolah ge bahasa Aringisnya digedekeun bahasa Aringis. Bahasa Inggris. Akhir-akhir ngomong bahasa Aringis. Ieu mah. Ari Aringis mah. Lobana nu teu ngarti. Ieu teu ngarti Aringis. Barasa tutuna labu. Nya eta kitu teh. Luhur teuing labu. Kita kari urang mah ada orang Sunda nya. Bahasa Sunda we. Tapi bahasa Sunda ge aya beberapa logatnya terus aya bahasa Sunda lemes jeung kasar. Ya eta mah nya Sunda mah tergantung daerah mata disebutkan tadi kan Sunda mah beunghar ku bahasa. Alus ku urang Cianjur Sundana teh lemes teh. Urang harita tong ngomong maneh harita teh aya mobil. Wah, cedet gitu. Aduh, curang teh. Ai kurang Cianjur mah lain. Aya mobil teh tididit dah. Bakat ku sopan. Seni. Model aya bangsat ge. Pan di urang bangsat gitu kan. Di itu lain bangsat. Cenah gitu. Kurang Cianjur. Kita malah ku bangsat teh. Bakat ku lemes-lemes tuh di mantan salira. Aduh ningeungeus ka urang teh nya. Pake jawab teh aing urang ditu. Aduh eta ngejawab teh gitu. Teler. Ari Sunda mah beraneka macam. Beraneka macam logat. Matak rasana ge beda. Matak lamun permen teh nano-nano lah. Bahasa orang Sunda. Mana kieu we sambal, sarua ngaranna sambal tapi rasana lain-lain. Gitu. Istilahna sambal ieu mah amis teuing, ieu asin teuing tak kitu. Lada teuing. Tah papangna mah urang bahasa Sunda teh sok urang memulai urang benerkeun deui. Kitu, urang benerkeun bahasa Sunda teh da geuningan urang oge orang Sunda pabeulit ngomong bahasa Sunda teh urang teh hayang dibebener deui. Ieu da Sunda mah pandaharna teh sangu teh sangu model bahasa sok orang Sunda
jeung kasorangan beda jeung kabatur beda jeung kanu salgureun nitah dahar wae we jeung sorangan mah abdi mah bade neda heula tah eta nu aslina mah ayeuna mah lain Kang Recok dahar cangeunah Kang Recok bade tuang tah Kang Recok jeung ka abdi beda jeung kasorangan jeung ka Kang Recok Kang Recok menyebatkeun sok Kang Recok tuang nah kitu bareng jeung abdi nedana abdi bade neda gitu tapi jarang dipake teh jadi pakainya teh dahar jeung mam naon emam da eueuh mam eueuh bahasa Sunda mam yang sih tambah sama abdi hoyong mam tapi eta umum eta teh masih kena umum ayeuna mah mam nah tapi jarang parake ngan tuang beuring so urang lamun kanu datang sabrina karena Kang Nang atau sumping teu acan ka rorompok non Kang Nang atau sumping teu acan ka bumi ceuk abdi ada temal ku Kang Nang teh ku Kang Recok teh temal mohon abdi nembe dongkap ka rorompok sumping yang dongkap teh sebenarnya abdi lamun ti abdi mah nanya ka Kang Nang teh sumping kan gitu Kang Nang ngajawab ka abdi teh malah teh dongkap iya gitu jeung karana ka bumi ceuk abdi atau sumping ka bumi Kang Nang Kang Nang teh kan malikna teh lain deui kan jawabanna bahasana teh atas dongkap abdi mah nembe dongkap ka rorompok gitu nah eta ku beungharna orang Sunda coba mana rek teu bangga kumaha orang Sunda ayeuna mah nya bahasa Sunda mah kan ahlina we nya pasifik kan bicara di ahli bahasa da aya dina buku-bukuna ge ngan aya urang mah minimal gitu nya anu umumna minimal urang paham da orang Sunda pirang kudu diajar urang paham ya paham kudu diajar urang mah seutik-seutikeun diajar mata kudu keturunannya urang bisi kabudak budak kan ayeuna mah ngajarkeun teh bahasa Indonesia padahal orang Sunda asli gitu tapi teu bisaeun bahasa Sunda coba sampai ka kitu tah kitu aya orok ge pan orok sarua kabeh lamun ciri kumaha oa eta teh bahasa Sunda lain bahasa Inggris bahasa eta mah di Inggris naon Inggris wow anger wow eta mah wow keren wow anger onganya di mana tak kitu lah nya urang teh ieu tos buritnya kita urangnya supaguyona lah anu penting nama urang teh ayeuna ka hareup hayu urang memule tina bahasa budaya urang teh kudu bisa contoh bikin orang Sunda anu lain gitu nya mudah-mudahan sih kemajengannya mudah-mudahan urang teh istilahnya masyarakat dina adat Sunda teh kudu dipake kudu dijunjungkeun made ayeuna kemis make ieu bagus ayeuna mah da urang lolobana tah model ieu coba geus make pakaian batur lain pakaian orang Sunda cicing di mana di Sunda uyuh teu di Talapung oge da ieu aslinya Sunda ieu tikeun da ieu Inggris untung aing teh di luar untung aing kenapa di jalan oge ieu make baju kieu cicing di Sunda bisa sebangin aturan teh kudu namanya so kurang lonjatkeun deui nya minimal urang anu istilahna boga budaya buhun teh ulah tepikeun ka leungit tapi sok ayeuna ikuti perkembangan zaman ayeuna sok kumaha carana supaya bikin kabudak supaya anu baheula teh ulah leungit tapi muncul dina kaayaan era modern gitu nya jadi begitu kirang langkung nama kitu kangkatnya recok keneh nami teh angger recok hanya sok jadi begitu cenah urang teh orang seniman Sunda punya budaya Sunda gitu nya gaduh budayanya budaya baheula janten dina cerita ieu teh aya cerita zaman dulu zaman modern mungkinnya nah ayeuna mah urang sebagai generasi penerus mungkinnya kangge para pemuda anu ayeuna khususna ka orang-orang Sunda gitu urang memulai terus bahasa Sunda seni Sunda gitu kan nya tah aya deui kitu kadang atos seheula atos burit atos burit mah naon lapar oke urang sanes naon na tepat
pamajikan katanya. Urang teh kedaeng. Ari bae teh sieun dicarekan ku pamajikan. Ya Itu bebeja tadi. Eta mah beda doi. Bebeja tuh tadi ka pamajikan. Sauti. Rewas bener. Oh. Tong dilateuing gitu. Tapi da ari orang Sunda mah da emangnya lamun resep ngobrol kieu teh da Sok teu inget kana waktu. Nya Aya urang mah emot mun ngong adan nya sumujud kan kawas. Ada urang teh hirup teh moal kieu wae. Itu urang teh kudu eling kana Purwadaksi. Tah kitu. Apal teh Purwadaksi? Apal nu baheula, Purwadaksi teh baheula, teh kudu inget kan nu baheula berarti. Ari Purwa naon? Purwa teh naon tadi teh? Nya, ceuy. Pokoknya jadinya hoy. akan jadul Ari tuh Purwa zaman teh, dulu. artina Purwa teh wiwitan. Wiwitan. Ari Daksi teh wekasan. Oh. Jadi Wiwitan. aya lahir, aya maut. Heeh. Aya mimiti, aya geusah. Tah. Tah. Pinter. Lamun ku bahasa Indonesia namanya aya awal aya akhir. Eta Purwadaksi. Purwadaksi di Sunda mah. Nah, gitu. Terus ya. Jadul tuh nyaho Purwadaksi. Oh, pan jadulna pan teu inget kana Purwadaksi. Bongot jadul. Banget jadul ai teh jadal. Oke deh. Hey. Cerita ini mungkin dicukupkan sekian dulu. Saya Ipei dan Kang Reco. Kang Dang Daco. Kang Soleh Baba. Cakeun sakitulah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.